Saur Imam Ghazali, man alima walam ya'mal bi ilmihi bahwa junun. Jelema boga ilmu tapi teu daek ngamalkeun kanu jadi ilmuna bahwa junun, jelema gelo. Matak simkuring yang ada di dia ngabahas perkawis nikah teh power disebut jelema gelo. Kadinya maksudna mah atak eta we tanu ti hareula palidinya mangga. Begitu. Mata ketika orang boga ilmu setik lobana wajib kudu diamalkeun. Ameh barokah gitu. Ketika orang boga ilmu tapi teu daek ngamalkeun bahwa junun sareng jelema gelo. Cara ibarat kieu urang aya we meulian baju dengan baju meuli baju dipake henteu. Dikaruksakna eta baju. Jelema kitu disebut jelema cager atau jelema gelo? Jelema gelo kitu teh. Urang oge nangan ilmu geus meunang ilmu tapi teu daek ngamalkeun kanu jadi ilmu, bedana jununun kitu. Eta pamudah-mudahan naon sagarupi kurang ditengan perkawis ilmu khususna pamudah-mudahan urang tiasa ngamalkeun. Oge sakumaha mutobek jeung ieu acara Surah Allah meningakeun dina Al-Qur'an fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah al-ayah. Surah Allah fankihu ma tobalakum, fankihu maka nikah aranjeun kabeh maka jalma toba anu dipikaresep bahasa toba teh lakum ku aranjeun kabeh minan nisa'i ti pirang-pirang awewe masna dua eta lamun kuat wasulasa waruba. Bahasa tangkihu di dieu bahasana amar lil ibahah, artina ibahah kumaha jadi menang gitu arek dilaksanakeun hek henteu hek. Ngan bahasa ibahah biasana ngitung-ngitung karena muktadol halna atau muktadol makomna. Lamun sageuning saeta jalma teu dikawinkeun teh matak doraka gitu. Matak kadituna lacup teu bisa nahan kalau jadi hawa nafsuna. Lamun sageuning saeta jalma dinikahkeun teh matak jadi jalma soleh sok eta mah. Berarti wajib asupna. Tapi lamun ayeuna kieu mah misalkeun urang ieu nikah, lamun nikah teh keur teu nikah kitu, arek nikah kitu ibahah asupna. Aya nu sunat, sunat tu kumaha? Sunat mah lamun urang niat nikah, niat karena ibadah ka Allah Subhanahu wa taala, maka kenging ganjaran nu jadi sunat. Sehingga keun saur sapali ulama meningakeun la yatimun naskun nasik hatta yatajawaza. Jadi moal sampurna ibadah jalma nu ibadah sehingga keun kawin. Sok mah buru-buru tah to. Naon maksudna pikeun nyampurnakeun ibadah. Kapan lo ibadah panggenah-genahna cenah geuningan teuing eta ge nya euceuk kitu. Cenah pancang ngalaman teh kitu, matak cenah we. Wa ibadah panggenah-genahna jual teh nikah gitu. So. Mekrek cenah ti mekrek naon carluk meureun. Tala yatimun naskun nasik hatta yatajawaz. Jadi moal sampurna ibadah jalma nu ibadah sehingga keun kawin. Maksudna naon? Nah aku jalma teu kawin teu sampurna ibadahna.
sanes kitu. Tapi niat orang tajawad nikah teh teu aya sanes urang niat nyampurnakeun kana ibadah. Tong boroka urang sapangkat Nabi oge ngalaksanakeun nikah. Jadi saur Kanjeng Nabi an nikahu sunnati faman rogiba an sunnati falaisa minni. Ari nikah teh sunatna kaula saur Kanjeng Nabi. Paman rogiba an sunnati sing sahajal manu teresep nu ngewa kana sunat kaula falaisa minni, maka lain umat kaula saur Kanjeng Nabi. Ari kita mah rek sunat naon bae gitu. Nu berhubungan jeung afal aqwal anu disarandekeun ke Kanjeng Nabi lebetna kana sunnah. Maka sing saha jalma nu ngagagabahkeun kana sunat saur Syekh Nawawi Al-Bantani dina Bidayatul Hidayah anu nyarahan kana kitab Ubudiyah karangan Imam Ghazali dijelaskan sing sahajal mengagagabahkeun kana sunat. Artina sunat teh eta mah arek berupa naon wae, wa ima salat sunat, wa ima puasa sunat, pokona mah perkara nu tumibana kana perkara sunat hek digagabahkeun maka pakot tahawanal paroid. Maka pasti saeta jalma ngagagabahkeun kana pirang-pirang kaparduan. Non margina tong boroka sifatna kitu sunat gen nu enteng geus hese kitu digagabahkeun. Geus digagabahkeun komodi kana fardu ngajurungna ka dinya. Matak sok urang leukeunan setik-setik diajar ngalaksanakeun kana pasunatan Kanjeng Nabi. Tah balik deui jadi ka dinya balik deh karena nikah. Cek tadi nikah teh ibadah panggenah-genah lecet gitu. Ngan bahasa genah di dina teh cukup ku di dinya. Ngan margina aya tanggung jawab gede saparantos eta. Saur Kanjeng Nabi kulukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Urang ayeuna misalkeun ngabina keluarga rumah tangga anger cenah mah aya pertanggungjawaban. Ayeuna urang di dunia dihare-harekeun engke mah ditanyakeun. Tong boroka masalah ngailmuan anu jadi pamajikan. Ngan apakahan pamajikan ge bakal ditanyakeun ge. Mata kudu sing api. Alus nama ngelmuan nu jadi pamajikan teh kudu jadi salakina kewajiban nama. Ngan ku sabab urang teu bisa ngelmuana dipasrahkeun ka kiai. Lamun meungeun kiai lamun meungeun ngelmuana wajibna to ieu salaki gitu. Anggar keneh. Matak ciga genah para haripuh ka dituna. Kulukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih. Ibaratkeun ngangon gitulah urang. Ayeuna nu jadi salaki ibaratkeun tukang ngangonna. Naon nu diangonna nyata pamajikan jeung anak-anakna. Nya kitu deui pamajikan ge tukang ngangon mana nu diangonna. Anak-anakna jeung harta nu dipasrahkeun ka eta pamajikan. Arek di mana wae urang asup kana ro'i. Lamun dijadikeun hiji pamimpin, lebetna asup kana ro'in keneh. Wa mas'ulun an ro'yati ke bakal ditanya urang kumaha cara tanggung jawabna kana eta angon-angonan urang. Lamun urang teu bisa api, teu bisa ngatur kana supaya urang salamet ke di akhirat, insya Allah pastilah cilaka. Sabun kemah padudut-dudut gitu. Ayeuna misalkeun kieu nya. Boga misalkeun boga budak. Budak teu daek salat. Hek misalkeun seta nu jadi inung bapana teu daek nitah.
ngantek bahasana gitu. Maka pasti ke di akhirat seta jalma bakal digusur. Disalahkeun jadi anakna ke ku malaikat. Cek anakna da puguh ge Gusti, indung bapa abdi mah teu nitah kitu. Diteang tah tadi geus arek asup ka surga nu jadi indung bapana. Diruru deui ka dieu. Kusabab ngagagabahkeun kana hak nu jadi indung bapa kana jadi anak. Mata dina piki bahasa nikah teh nuka tilu pamitul apa? Nuka hiji aya bahasa rukmul ubudiyah nganyahokeun tata cara ibadah. Nuka dua rukmul muamalat bisnis bahasa orang nama. Nuka tilu karek munakahat. Jadi ayana katilu nikahna. Non margina isarah pikeun urang sadaya. Urang hayang ngalaksanakeun nikah teh minimal atuh urang salat kudu bener heula, kudu bener heula. Pan meureun nikah teh ibadah gitu. Ari urang teu nyaho cacat tata carana arek kumaha bisa ngalaksanakeun ibadah nu bener gitu. Matak mubudiah heula urang kudu bisa minimal atuh wajibna orang kudu nyaho gitu. Salat fardu teh mah benerna kumaha, wudu teh mah kudu nyaho kumaha. Geus tidinya tah geus naon teh geus ubudiahna geus kacumpona karek muamalat nu hubunganna ke jeung napakah. Bisnis teh can boga duit mah kendai lah nyantai heula ya puasa heula gitu. Udah meureun ke zaman ayeuna mah gitu. Nomor nikah hiji anggar duit keneh kalau kumaha ge. Jarang gitu mata pantes saur Kanjeng Nabi pang alus-alusna awewe teh nu pang murah-murah nu jadi maharna. Lain mah hese, sabab teuing tah. Aya teh sugan nu jadi awewe teh daek di maharan kucai saya sagelas. Pami di Jawa mah aya Bu Pak. Awe teh di maharna teh ku ieu ku botol aqua sa botol. Mata di urang mah eueuh pasina ge. Sacan can pernah ngadangu gitu. Tah. Pang alus-alusna teh saperti kitu. Mata anger muamalahna dina artian urang kudu boga jang bekalna. Pikeun ngalaksanakeun nikah geus boga bekal ibadah geus urang geus cukup lah gitu bahasana. Muamalahna dina bahasa nganapakahana geus pasti bisa namanya lebat kana munakahah. Tapi ini insyaallah urang bisa ngabina rumah tangga kana sakinah mawadah warahmah teh insyaallah. Mata saur Kanjeng Nabi di antarana awewe nu saleh teh kitu. Saur Kanjeng Nabi khairun nisa'i idza nadorta ilaiha saraka wa in amartaha atau atka. Amar maksudna pang alus-alusna awewe teh nyaeta iza nadorta ilaiha saraka. Ketika urang ningali ka anjeunna kitu ka si eta we teh matak pibungaheun ka urang teh. Urang kecape ya balik gawe gitu. Ningali pamajikan teh ngadak-ngadak bunganya gitu. Tah, hese itu. Lu berarti cara asup kadinya gitu mun hese mah. Tak kese mendak pantas khairun nisa saur Kanjeng Nabi. Ieu mah pan ningali teh lain ka bunga, ka bungsing layana. Wa in amartaha atau atka, lamun kurang diparentah teh ka si eta we atau atka. Taat
gitu, loba kitu kieu, loba ngalawan taat gitu. Ngan taat nu jadi pamajikan ka salaki anger dina artian perkara nu alus. Lamun taat dina perkara nu goreng mah meunang asup doraka keneh gitu. Tong doraka seperti kitu Bu. Ya ibu-ibu keluar tinu jadi bumi teu boga idin tinu jadi salaki. Hartina lamun keluar tinu jadi imah teh bendueun. Maka pasti seta nu jadi awewe teh salila can asup kanu jadi imah, salila can meunang ridho nu jadi salakina aya dina panglaknatna Allah Subhanahu wa taala. Mata pantas ketika yang menjadi awewe maut hek boga menjadi boga salaki. Ketika awewe ta maut hek ridho seta laki kana maut na seta awewe, insyaallah seta awewe pasti lebet kana surgana Allah. Sabab taat nu jadi awewe mah sabab da taat ka Allah ka Rasul teh taat ka salaki. Sanggeus ka salaki mame ka indung bapa. Lamun nu jadi salaki mah taat ka Allah, taat ka Rasul mame taat ka indung bapa. Tah maka pantas aya hikayat muningakeun aya awewe waktu harita saya tahu teh ngagaduhan rama dina kaayaan gering. Bari nu jadi salakina teh keur teu aya. Teu aya mun cara urang mah ayeuna ka kota kitu tah. Kabu bujang. Hek dina kali waktu setan nu jadi ramana seta we teh pupus. Tak kudu kumaha unjukan ka Kanjeng Nabi seta we kudu kumaha anger saur Kanjeng Nabi ulah dilongok sadacan meunang idin teu jadi salaki. Nepi ka aya tujuhna meureun basa urang mah seta we teh nyimpen penak jeung ramana. Kumaha kayaan seta ramana? Kayaan seta ramana teh aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala tegasna asup ka surga. Wasilah naon? Wasilah soleh nu jadi budakna jeung taat kanu jadi salakina. Kitu. Mata pantes taatna nu jadi awewe mah samemeh ka indung bapa teh ka salaki heula kitu. Mata di samping ibadah ngeunah teh meureun tukang ngeunah kitu aya kumaha kitu kudu apal heula. Wah ulah ningali batur di rame-rame jadi hayang pan kuat kapikiran. Kuat ngagerot ningali batur papanganten teh. Normal. Tapi ndae lah. Ngadu ae urang. Sing dibabarikeun, sing digancangkeun nyetok. Naon deui ngadu ae urang. Dari bahasa jodoh mah kitu. Urang teu bisa dihayang-hayang ayeuna. Ari takdir teh Gusti geus lain jodohna mah sok sanajan diusahakeun bebeakan ge moal jadi kalau kumaha. Anger mata barangan di samping usaha teh kudu gitu. Hayo usaha hayo gitu neangan awe buar bieur ka ditu ka dieu. Ari tungtungna ditinggalkeun kawin alah. Tekan lagu-laguan teh dieu. Karek usahana insyaallah gitu lah. Tapangyeunteun sakitu nu tiasa kusimkuring dikapainkeun hapunten anu kasuhun haputra anu kateda Rasulullah taufiq ila komitarik unzur ma kilal mar'u wa tanzur man qalar mar'u khun masofa wa dama kadar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.